naon wae syaratna sangkan urang jadi hamba Allah anu bener-bener. Hiji urang perlu Nabi ngadawuh baheula zaman abdi alit ku emat teh sok dihariringkeun bakulu man bighairi ilmi ya malu amaluhum mardudatun latuk balu. Apa tuh? Ampunnya kieu nu prihartoseunna fakulu mangka sakabeh jalma saha wae teu diwilah-wilah rek awewe rek lalaki rek budak rek kolot nya bigori ilmi kalawan tanpa ilmu ya maluna migawe eta jalma kana eta hiji amal amaluhu mangka amalna eta jalma mardudatun ditolak. Mun ditolak berarti kumaha artina? Tah kitu mun disebutkeun teu ditolak berarti teu diterima ibadahna.